ngebreh rambut kalalaki nu lain mahram. Dari mulai hari ini ke depan neng kudu nutupan karena rambut, sebab rambut neng geus haram ditinggalina ku nu lain mahram. Lamun kamari neng keluar sakokolor calana bogel tiki warimah neng kudu nganggo pakaian panjang supaya auratna ulah katingali ku nu lain mahram. Kitu teh eta bejaan. Ieu makalah kadua inung sakokolor. Waduh. Riuk. Ulah. Gitu. Kadang-kadang mana mah make tiung, make sarung tangan, make kaos kaki, ari anakna ngabonceng dina motor pario zaman kiwari sakokolor. Ieu anak saha teh anak abi cenah panggedean, atuh lain kunaon doang sia sarua jamangna tah. Ieu makalah salaki pakumaneh marape aya anak doang kitu. Aju marah pan anakna ka kiai jadi pagahan dihalokeun. Emangnya masalah buat kiai lamun kami sakokolor. Atuh masalah dong neng gara-gara neleping-ping dia yang teu bisa sapoting. Nek teu masalah kumaha? Masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kulli walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sadaqallahul azim, wallahu a'lamu bimuradihi bidzalik. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Al-hadits. Hadratul mukarramun, para alimil ulama, para asatidil kiram, hapunten tetiasa ditata satu persatu, di absen hiji per hiji. Para kiai, para ulama anu parantos nampi kamuliaan di Allah subhanahu wa ta'ala, mari kita doakan mudah-mudahan guru-guru orang sadaya, kasepuhan orang sadayana, para kiai mugia ku Allah dipaparin panjang yuswa anu barokah, diberikan rezeki halal jembar tur barokah, diberikan keturunan yang solih dan solihah. Kenapa saya doakan alimil ulama paling utama dipayunkeun didoakeunana? Karena al ulama warasatul anbiya, para alimil ulama adalah pewaris di golongan para nabi. Keberadaan para alimil ulama di tengah-tengah masyarakat, hum siraju ummatika fid dunya wal akhirah, diibaratkan obor nu nyaangan lentera yang menerangi umat anjeun Muhammad fi dunya wal akhirah, di dunia jeung di akhirat. Tuba liman arafahu, berbahagialah jalma anu resep wawuh campur gaul jeung para alimil ulama. Tapi sebaliknya, wa wailul liman ankaruhum wa abghadahum, cilaka hirupna lebih-lebih nanti di akhirat manusia anu jauh bahkan bendu ka para alimil ulama. Mudah-mudahan ada cahaya hidayah dina hate urang, resep hihijian cacampuran mukhalid jeung para alimil ulama. Alhamdulillah. Hei ibu, resep ka kiai kana naonna? Ibu-ibu kudu resep ka kiai, resepna kana el. Insyaallah bu, lamun ibu resep ka kiai, resep ka ulama, insyaallah hirupna bakal kabagjan di alam dunia. Amin ya rabbal. Arba'atun min sa'adatil mar'i, aya opat ciri jalma nu hirupna kabagjan di alam dunia.
Yang pertama, antakuna zaujatuhu solihatan, nukahiji boga pamajikan solihah, ulah nu soleh, kira aku pamajikan soleh, eta jelema bahagia di alam dunia. Kenapa alasannya? Adunya mataun, dunia adalah perhiasan, wa khairu mataiha mar'atun solihatun, sebaik-baiknya perhiasan adalah istri soleha. Lamun orang boga pamajikan soleha, salakina bakal cageran salakina. Kunaon darah tinggina teu naek, kolesterolna henteu kumat, karena merasa tenang, merasa bahagia dengan keberadaan istri yang solihah. Tapi lamun sabalikna teteh bapak boga pamajikannya kurang rupanya, rengednya, cerewetnya, galaknya, sengod, eta salakina pasti geringan bae eta. Setik-setik darah tinggi, setik-setik kolesterol, kuna lieur mikiran keluarga ya. Tapi lamun boga istri solehah, insyaallah bunga hirupna di alam dunia. Yang kedua, ciri jalma anu hirupna bagja di alam dunia adalah wa auladuhu ibraron, mempunyai anak-anak yang soleh, anak-anak anu balager. Cokolot nama masantrenna teu ngalaeupan, aya di dieu masantren ngalaeupan aya daek aing ka Kobong, asal sabulan 3 juta, motorna NMAX 1,55, HP-na Promax 11. Oh lain neuk masantren tama. Barang dilaksanakan ku bapana, diantarkan ke pesantren sesuai dengan keinginan, menang sabulan bebeja hayang kawin gimana ya? Topuguh dedengean pabelit jeung rasa mie tah sina reuselan ka ditukeun sina palid. Kemudian yang selanjutnya, ciri jalma anu hirupna kabagjan di alam dunia adalah sok daek cacampuran hijian jeung para alimul ulama menyempatkan diri saminggu sakali ka berangkat ka pangaosan. Ibu-ibu sok ngaos, sok ngaji, naon ngaos, naon ngaji, teu nyambung. Pangaos eta ibu mantage kudu ulin ka Bandung. Pangaos eta harga. Nah, ini sabaraha pangaosna cenah kitu le? Ieu teh sabaraha hargana gitu. Pangaji tenan pangaji. Harga kene ieu sabaraha pangaji namang? Berarti pangaji teh pengaosan pengajian berarti orang-orang yang mendapat penghargaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mantak mun hayang boga harga kudu dek ngaji hirup mah. Ibu-ibu, bapak-bapak, ulah ieu ka kebon deui, karuyuk deui, ka sawah deui, modal telok nyaho kana ngaji. Pengajian
laju cak ibu-ibu pikeun jalma nu daek ngaji sabaraha kitu mang upahna penghargaan gede teh penghargaan jelema nu daek ngaji dibejakeun ku kiai dibejakeun ku ulama. Man jalasa ingdal alimi sa'atain, barang siapa yang duduk di majelis taklim 2 jam walau kana elek kesekeng sanajan berjeng elek kesekeng teu karasaan teh nya ngaji mantap mantak ngaji jeung kula malos teuing ulah emok bae teh teu kuat mah tutug tuur los teuing ai make street mah tutug tuur cenah satangkeul keneh tutug tuur ge los teuing nyang hunyar teh cenah nyang hunyar ge cangkeul ngadapang aya tempatna maka ngadapang gitu nu penting ulah hees jeung kula mah sebab nu hees eta ai datang deui bae kembali ke laptop ibu-ibu fokus sebab jalma anu hees eta ibu-ibu beda derajat jeung nu hirup nu hees eta hukumna pae sedengkeun lukmas pae jeung lukmas hirup beda antargana bu beda lamun lukmas hirup sabaraha 30.000 lamun nu pae kumaha paehna mun paehna anyar atuh 20 paehna geus keubel gratisan matak ya ibu-ibu lamun ngajina paeh bari hees atau moal menang nanaon ibu moal menang nanaon gitu bahkan nu hees mah biasana sok ngisin menang nanaon tina pangajarana nu naon nu hees mah sok muak ibu-ibu di mana mantak aya naon ngaranna batal wudu pikeun jalma anu sare anu henteu tetep calikna gitu kunaon sababna al ainani wika usahi kitab sarasitin mata dua eta tatali jubur lamun mata perem jubur molongo gitu mun mata bentak jubur angkep mentak cekolot baheula bapak kolot kula lamun mata dia cacabeun jana minyakan mah liang tai jana horeng mah aya saraf nu nyambung bener al ainani wika usahi cenah mata dua eta tadi jubur mentak ulah sarare ibu insyaallah jalma anu tukang ngaji mah dihargaan ku Allah nan penghargaanana bakal dibere ku Allah 2 surga yang satu surganya 2 kali lipat dunia alhamdulillah yang selanjutnya ciri jalma anu hirupna kabagjan di alam dunia mempunyai mata pencaharian di kampung sendiri berangkat jam 6 pagi datang jam 6 sore berkumpul bersama keluarga cageurna kanyahoan geringna kanyahoan eta ngaranna hirupna bagjan sanajan dikiriman 60 juta di Malaysia eta kurang bagjan bu nya karena aya nu teu bisa dikirimkeun ngiriman mah 60 juta sabulan tapi kurang bahagia kenapa karena aya anu teu bisa dikirimkeun mantak lebih kene kieu punya ngeunaheun urang ibu hadirin sadaya rahimakumullah bapak-bapak anu kusim kuring dipihormat mudah-mudahan bapak-bapak mendapat taufik serta hidayah daek ngalaksanakeun ibadah terutama salat 5 waktu serta berjamaah amin ya rabbal alamin kasepuhan simkuring al mukarram Kyai Haji Hilman anu kusim kuring dipihormat anu parantos ngajantenkeun wasilah lantaran simkuring tiasa bermusafahah bermuajahah di kampung Gungurung di mana tempat simkuring baheula mencari ilmu mudah-mudahan doakeun ku sadayana mugia ilmu kula sing barokah manfaat di dunya wal akhirah amin bagong doang ibu-ibu
Mari kita sama-sama ucapkan kalimat tahmid alhamdulillah. Doangna kudu bedas-bedas geus kieu mah ya. Gitu. Sebagai ungkapan rasa syukur orang ke Allah, ayeuna orang diberikan kenikmatan yang tak terhingga, nikmat iman, nikmat Islam, sehat jasmani, sehat rohani, sehingga kita bisa bermusafah, bermuajah dalam rangka memperingati lahirna Nabi orang sadaya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi. Salawat teriring salam semoga tercurah limpahkan Nabi orang sadayana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayeuna orang keur memperingati Maulid Nabi. Kuring rek naros ka ibu-ibu saha ngaran Nabi urang? Muhammad mana? Saha ngaran Nabi urang? Muhammad mana, Bu? Nabi urang mah urang Arab, Ibu, lain urang Jawa. Matak nyebut nage kudu seperti ngucapkan bahasa Arab. Kitu nyebutna sa Nabi urang Muhammad sallallahu alaihi atau lagi sa Nabi urang Muhammad mah Nabi urang mah urang Arab. Cara penyebutnya harus seperti orang Arab. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Matak diatur wa tasdidu sholawati arbaatun, ari saeutikna tasdid bacaan sholawat eta aya hiji dina lamna lapad Allahumma, dua mim dina mimna lapad Allahumma, tilu dina lamna lapad sholli, opat dina mimna lapad Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Tah kitu tah. Ulah tanya harusnya tengah poe Allahumma sholli ala Muhammad. Korek tendah. Adan subuh ge bu lamun tajwidna tadi pake mah teu ngeunah. Beda jeung nu make tajwid. As-salatu khairum minan naum. Ngeunah. Ngakur jeung kieu as-salatu khairum minan naum. Tuh, teu ngeunah. Mantak nu ada Ibu. Penyebutannya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hasim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nador bin Kinanah bin Kusaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudor bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Ibu apal? Ibu katalar kunaon? Ibuna Siti Aminah putri Ki Wahab putra Ki Abi Manaf putra Ki Zuhroh putra Ki Kilab katalar. Henteu deui bae. Oh aing ka bade wae ieu. Sok ngapalkeunana jeung anakna di dapur di imah dihareup dipipir kieu bae gara-gara sebotol. Tuh bisa lah eta mah. Sarminaho ari nu kitu melaju timu bae. Anak-anakna putra putri Kangjeng Rasul sadaya aya 7 pamaget 3 awewe 4 nu kahiji Said Qasim Said Ibrahim Said Abdullah Siti Ruqayyah Siti Fatimah Ummu Kulsum Siti geus di Sitian oge dari eta becus Siti ho eta lah aneh gue ya cenah cinta Rasul urang ari kana katurunanna teu ararapal maka hukumna wajib ka jalma mukallaf kedah terang kana naon ngararundayan Kangjeng Rasul ti jihad ramana sareng ti jihad ibuna wajib eta ibu dilaksanakeun mendapat pahala ditinggalkan mendapat dosa. Kira-kira ibu-ibu geus balik teh can sih? Balik acan sih? Bapak-bapak balik? Baralek kubur kabeh
balik kubur. Pan dibejakeun ku Kiai ciri balik alamatul bulugi salasun ciri balik ayatil tilu tamamu komsata asaro sanatan pidakari wal unsa sempurna umur 15 tahun di lalaki jeung di awewe teu can head umurna 15 tahun balik lalaki can pernah mimpi jima umurna 15 tahun balik wal haiduli unsa litis isinin nu kadua head di awewe karena umur 8 tahun umurna kakarak 8 tahun awewe sakolana kelas 5 SD tapi geus head eta balik cek anak urang balik sekolah SD mamah enan gelis neng mah getihan naon getihan ieu henteu ngait kana pager gelis henteu mamah henteu disorosoang henteu ieu mah getihan arahna bae. Oh berarti eta ngaranna neng menstruasi eta darah head berarti neng balik lamun poe tadi neng memeh keluar darah keluarna teu nganggo tiung ngebreh rambut ka lalaki nu lain mahram dari mulai hari ini ke depan neng kudu nutupan kana rambut sebab rambut neng geus haram ditingalina ku nu lain mahram. Lamun kamari neng keluar sakokolor calana bogel tiki warimah neng kudu nganggo pakaian panjang supaya auratna ulah katingali kudu lain mahram kitu teh eta bejaan ieu mah kalah kadua inung sakokolor riog ulah gitu. Kadang-kadang mana mah make tiung, make sarung tangan, make kaos kaki, ari anakna ngabonceng dina motor pario zaman kiwari sakokolor. Ieu anak sate anak abi cenah panggedean, atuh lain kunaon doang sia sarua jamangna tah. Ieu mah kala salaki pakumaneh marape ari anak doang kitu. Aja marah pan anakna ka kiai jadi pagahan dihalokeun. Emangnya masalah buat kiai lamun kami sakokolor. Atuh masalah dong neng gara-gara neleping-ping dia yang bisa sapoting nek teu masalah kumaha masalah tutupan auratna tutupan komo nini misalkeun batur masawana kagaringan ku manehna panen ku atoh-atohna moe pare nini teh sakutang-kutang acan di luar cek batur ceng poe pare tu aya emean tu eme lain ceneta maka makolot kumapan itu sukuna opat lain suku cenah kaet kadaleuti jauh mah suku eta cak incuna teh nenek nggak boleh begitu ya tuh aurat harus ditutup nenek kaneng ceng dia ngomong bae sanu beukieun ka aing oh dasar lagi nu ngora mah moal kabita tapi nu sapantar mah panapsu eta baruk nama burung ditutupan auratna ibu-ibu nu hadenya doang karario bae doang kieu bae tah sok kieu bae unggal poe yo Evan itu nyengsoh tiungna tuh alhamdulillah ibu-ibu ya orang ayana maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diharapkan adalah syafaat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naon ari syafaat pembelaan ti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika orang diponis jadi ahli raka ditulungan ku Rasulullah dipindahkan jadi ahli surga alhamdulillah. Ketika orang berat karena amal goreng ditulungan ku Rasulullah disafaatan jadi berat karena amal bagus alhamdulillah. Siapa Rasulullah jenenganna Muhammad tadi geus dibejakeun lahirna Senin tahun 12 Rabiul Awal 571 Masehi dinamakan dengan tahun gajah cek urang gungurung kunaon kiai tahun gajah lain tahun buut kunaon ibu-ibu tahun gajah lain tahun buut kunaon kuletik buut mah si dusun si teu boga tajwid si teu diadanan cek Haji Mayung gitu kan kunaon disebut tahun gajah karena pada masa lahirnya Rasulullah
aya hiji raja ngaranna Abroha anu bertujuan rek ngahancurkeun Ka'bah, tapi ditulungan ku Allah dilempari dengan burung ababil sehingga faja'alahum ka'asfim ma'kul. Abroha beserta bala tentaranya bagaikan daun-daun yang dimakan ulat. Barolong teh awakna Abroha, maka dinamakan dengan tahun gajah. Bisi ditanya ku anak, kunaon ma eta disebut tahun gajah gitu di masa kelahiran Kangjeng Rasul? Jawaban anak, kuloba gajah meureun. Lain gitu, karena ayat tentara anu mawa pasukan gajah. Ibu hadirin sadaya rahimakumullah, cek orang gungurung kami iya rek mulid nage iya ngadadak doang kula we ngadadak. Din cek Haji Hilman, aya waktu eueuh ngariung tas Jumat atuh kula diajak ngariung laju curing hak bae banyak. Cek kula siap itu ngoncana di dieu na titah caramah ari bisa aing nok ngomong teu bisa nok balik deui gitu. Geus menang berkat mah. Tah ibu-ibu, urang dia menang syafaat insyaallah. Selain menang syafaat, menang naon deui ieu kami ieu maulid nabi ieu jasa kieu mah meriah sarajan ngadadak. Saur Imam Syafi'i wa qala Imam Syafi'i radhiyallahu an, saur Imam Syafi'i man jama'a li maulidihi sallallahu alaihi wasallam ikhwanan wa haya alahum ta'aman wa amila ihsanan ba'asahallahu yaumal qiyamati ma'as siddiqin was suhada'i was salihin wa yakunu fi jannatin na'im. Saha jalma nu ngumpulkeun sanak saudara handai tolan tatangga lembur diondang ka dieu ka Gunggurung, naon tujuanana? Untuk mengadakan peringatan Maulid Nabi. Setelah diundang wahaya alahum ta'aman, disediakan makanan-makanan dan minuman, wa amila ihsanan, di dalamnya berbuat kebaikan, hadarat, marhaba, solawat, pengaosan, ba'asahallahu yaumal qiyamah, maka nanti dibangunkan pada hari kiamat bakal dibarengkeun jeung sidikin jeung para suhada jeung orang-orang anu mati syahid, bahkan wayakunu fi jannatin naim, ditempatkan di surga naim. Alhamdulillah. Waruh mun nyaho gede kitu mah ganjaran cenah kotok pencit kabeh ku aing. Ieu main nu disesakeun dua keneh cenah. Tapi cekuring itu enak bae diberkatkeun hirupna ge enak bae gitu. Kemudian cek nu ngarariung kami selain menang syafaat cinta Rasul kami naon deui panghaharna ye nu ngarariung nu diondang. Wa qala sayyidu sirsikti, cek Syekh sirsikti, man qasada maudian yuqra'u fihi maulidun nabiy sallallahu alaihi wasallam faqad utiya rawdatan min riyadil jannah li'annahu ma qasada dalikal maudi'a illa li mahabbati Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saha jalma anu berjalan menuju tempat di mana tempat tersebut akan diadakan maulid nabi, maka dia akan diberikan taman surga. Gede amat upahna, gede amat hadiahna, li'annahu ma qasada dalikal maudi, karena orang tersebut mungkin datang ke eta tempat anu dituju illa li mahabbati Rasulillah, kecuali karena rasa cintanya kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi. Ibu-ibu nu datang karena syafaat apa karena berkat? Syafaat apa berkat? Dua-duanya ya. Syafaat hayang menang, berkat hayang ngajing jing ngarep ngaranna kita semuludan. Bisi orang ditanya ke batur pan dia mah teu menang. Aing macana kamari ge loba kene menang kamari. Horeng mah kadang-kadang mah tadi teh ibu-ibu dina hate mah nya aya bae leutik mah. Aya bae leutik mah. Ieu mah alhamdulillah kompak sarayana kengingunya alhamdulillah. Selain daripada mengenal biografi Rasulullah, siapa Rasulullah, ternyata ibu-ibu maulid nabi bertujuan orang teh supaya mencontoh akhlak Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari, bertetangga, berumah tangga, cara mendidik anak, cara melayani suami, menjadi figur ibu yang baik. Itu mencontoh dari keluarga Rasulullah. Kadang-kadang ibu-ibu pan rumah tangga teu sabar, kadang-kadang aing madak ya, di rumah tangga jeung bapak dia sari cara rangkel ge aing mah.
cangkel kumaha teh atuh 35 tahun sakieu-kieuna bae lah teka hareup teka buri teka gigir lah jadi batur kumaha kitu batur mah geus kabeuli anu kajian anu kapeser anu urang sakieu-kieuna bae aing mah carangkeul ka sarina rumah tangga jeung kumaneh cek salakina pan baheula ge dia ditanya ayeuna mah hirup jeung aing salakina deui teh dek ngarobah supaya kumaha carana ya ekonomi keluarga meningkat atau kitu bae murengkel kemanana tungtung nama pan cek salakina abi melaju hayang kumaha dari aya ka pamajikan atau abi doang nah hayang angeusan bae kalamun kieu bae mah cek salakina atuh talak boga-boga dia atau moal dikoret ke naing maksud tungtung nama angeusan pipisahan menang saminggu mulai karasa ku ibu-ibu biasana budak kerayakan bapak darah dia masuk boga bae ta suluh jeung mek prek hulu ucing-ucing bae mah ieu malah eueuh nya horeng apa-apa dia eta keureheul goreng buntet oge mangpaat dar beus urut usim halodo usim hujan kenteng morosot reng napotong diajulan ku gagang sapu teh kenteng lain ngaluhuran ka langahanapan mulai ngalamun deui hanya keraya bapak dia mah atau meren pengaruh bae budak ku ngenahan kenteng-kenteng bae mah dua mulai karasa nu katilu boga sawah gararing urut kolektor galengan ara kacak datang musim hujan muruhkeun teu boga duit ku sorangan teu katanagaan kakarak nyang heuina kursi rombeng kalau sudah tiada kakarak karasa kana beheung teh nya geus teh ulah gonta-ganti salaki teh urusan bae nu eta keureheul goreng betek ke urusan telekesakeun beakeun kurang terus jatungtung nama urang meunang nu gagaheun ti kitu hanteu geus pake bae nu aya lah gunakeun itu ibu hadirin sadaya rahimakumullah eta dina cara orang berumah tangga ge kudu urang nyontoh akhlak Rasulullah ibu-ibu kumaha jadi perempuan yang baik sebab ibu-ibu mah punten ibu-ibu mah jantungna rumah ibu lamun ibu-ibu geus baeud be alem sakabeh imah beneran lamun ngadenge di dapur geus terang treng trong brang breng rong prak prek prok dat ditut be geus pokona seisi rumah eta kabeh alem anak nu leutik nyampe dot deket kursi kunan neng sieun ka mama nu gede kunan aceng sieun ka mama salakina ge eta neuk nyeungeut rokok gas meni anca kunaon sieun kumat deui kadedengekeun tapi lamun ibu-ibu bahagia berseri-seri maka salakina ngarokona ge beda bunga nu aya anak uncelang-anceleng bunga sehingga kelihatan rumah itu hidup ceria mantak ibu-ibu mah wayahna bu ulah membunuh karakter keluarga kudu bunga bae ibu-ibu mah itu bunga bae itu ngun eta nya eta ngabungahkeun ibu-ibu ku gati da eta kanan ku hayang eta bagian ninik ceuli sabulan teu ngomong-ngomong ka salaki ngun ke lamun hayang hade deui eta urut masean biasana ibu-ibu mah sok modus jawal memang pangrok he kami mah cenah sari teu ngeunaheun awak ieu cenah kunaon atuh sari asup angin dikerok teu berembor tah pelebah dinya ditanya pamajikan lamun mamarahan keur kamari ulah keur mamarahan ditemal moal meunang urang sebab ibu-ibu malamun keur mamarahan jadi wanita cerdas jadi pengingat yang kuat anu baheula ge diungkit-ungkit deui gitu. Lamun keur pasea eta itu matematika na asak lamun keur pasea hitung-hitunganna loba ulah dijawaban keur kitu mah seolah-olah jadi dah salaki anu pelongo gitu Pak tuh asal ngomong ngenyot deui rokok doang nu pelongo kenteng kenteng bisa atin yasirotin ibu-ibu macan ge waktu sebentar engke ge cager deui
engke tanya nak kitu kan minta dikerok ditanya kuna ikamari kunaon kitu mamaring mangan kekenceng dipek-prek anak menisarian kumaha jawaban ibu-ibu sedikit ai eta mah tekanan sakit doang ngeun sakitu doang jawabanana lamun ibu-ibu geus reda amarahna nya mantak bapak-bapak keun ulah pati dilakonan Pak ieu mah pamajikan mamarahan dilakonan hayang lagu naon dia jeung aing atuh karek daek woi karek daek ieu mah kalah dilakonan piring dialungkeun gelas dibalangkeun lomari dikadek teko ditincak tungtungna ayegeun asup sukuna ka jero teko kati poros neuk dia laku sorangan terebah neuk dipangenyangkeun ka pamajikan japasea neuk dia laku tatangga isin ka beja tungtungna sajongjongan sesapatu ku teko nah tu mana ibu mantak kuring lamun mantas muludan kieu ye kadang-kadang ngahaliukeun rumah tangga batur mana cek salakina datang ka imah kadenge ku dia tah cek kiai ge laju cek salakina teh engke kadenge ku dia lain pada sadar kakelah pasnya gede tak kuring teu kahartina di dinya kuduna mah oh budak cek kiai ge urang awewe kudu kieu cek lalaki kami ge horeng kudu kieu kitu kuduna mah eta mah kadenge ku daria tadi aju kuku maneh kadenge dia kudu kitu kumaneh ge cenah kudu kitu kulah deder pasnya wah bahaya eta nu ada ibu kadang-kadang balik di pengajian kayak gitu nya lain orang sadar kakalah deder lah siling salahkeun nah mantak tujuan maulid ieu lain tujuanna siling salahkeun ibu-ibu ulah pa sohor-sohor penceramah ulah pa sohor-sohor kiroat ulah pa bagus-bagus auning nya naon dak gungurung mah penceramah lagi di kampung tuh cara urang di kota mana menang muludana je siling gorengkeun jeung tatangga mukakan isi besek aing ti gungurung mah jangjangna doang beda jeung timur kami ping-pingna kabeh mana menang muludana ulah disiaran kadinyana kebersamaan kebersatuan bagaimana Rasulullah bersatu sebab ieu tujuan nu doang kieu lamun teu ngahiji nu leutik nu gede nu pertengahan ieu moal berjalan bener teu keprok atuh ulah keprok nya ibu-ibu iya kudu bersatu bersama masyarakat elemen bersama-sama supaya tujuannya berhasil ulah ngomong mun eueuh aing ulah kikituan sebab kol nesel mobil neuk mawa kayu ka karangan tuh lamun cek kabin jeung mesin mun eueuh aing dak moal datang cek bak mun eueuh aing moal meureun dak cek sasis mun eueuh aing moal meureun nya cek ban mun eueuh kami ge moal eta laju cek pentil letik nyampe dot deh bama mun eueuh kami ge moal cenah padahal eta pentil letik tapi lamun eueuh pentilan ta mobil moal jalan jadi di dieu ge di kegiatan di masyarakat ulah sok aku-akuan ulah sok pagagah-gagah ulah pahebat-hebat ieu bersatu kabeh sehingga acara dina siang ayeuna berjalan dengan sempurna alhamdulillah lillah non tujuanana tadi hayang orang mencontoh akhlak Rasulullah karena lamun teu muludan mah ibu-ibu teu mungkin nyabit-nyabit akhlak Rasul teu mungkin nyabit-nyabit naon ngaranna kehidupan Rasul teu mungkin sebab lamun dinu kawinan atau ngabahas kawinan dinu sunatan kana sunatan ieu urang nyaho ibuna saha bapana saha urang geus poho kadang-kadang lamun mulud teu aya acara non muludan bae ojol kejo gitu tapi ya dibejakeun ku kiai mantak kiaina kudu rada peka saeutik ieu mah muludan nyarekanan jaro nyinaon contoh akhlak Rasul kumaha Rasul wa kana sallallahu alaihi wasallam sadidul haya wat tawadu Kangjeng Rasul mah gede ka isin Kangjeng Rasul mah rosa isina kadang-kadang orang magus kolot gitu kayak Kangjeng Rasul mah katingali bitisna bebu ngagolempang isin Rasul mah tapi salaki urang memakai kokolor di tengah lemurnya beri sedang sebleker riug-riugnya jangkung make kokolor lojor suku be kurujol be anjing galak ngagogogan
pancena kiai aurat lalaki mah baina surati wa rukbati antara bujal jeung dengkul iya memang walakin yajibu sitruhuma tapi wajib nutupan turna jeung bujalna iya mah boro-boro boga kaisin boro-boro ku sakokolor aya organ aya jaipongan aki-aki geus incuan naik ka luhur panggung bari ngaur-ngaur duit disurakan ku sinen pecak anu mana cek sinen pecak puku diharapkan anu mana duit diaur-aur dulu ku anakku incu balik kai macek pamajikan mana ka minta duit nek ngabaso nih ngabaso kekus kedang ge enak dia mah duit mah dibikeun ka batur teu boga kaesit nya mantak ieu bapak-bapak supaya menang hidayah ya mantas muludan nu tadina tara ka masjid mudah-mudahan sing dae ka masjid amin nu tara kamu sholah sing dae kamu sholah kari-kari diijabah mantas muludan nu tadina telok kamu sholah aya kamu sholah ka masjid jolekeun ulah geura diomekeun ieu mah kadang-kadang dek nya wadak halodong halojoran kunahan kitu dia ke masjid batur dasar ngarasa diperhatikeun tadi kayaknya kakalah ditogmolkeun keun bae heulanan pamajikanna mah geus atoheun tah ge Gusti hatur nuhun salaki abi 2 tahun abi ngadoaku hayang boga salaki ke pengajian kamu sholat ke masjid tahun ya diijabah Gusti doa abdi barang jagi sukna ditanjari ku pamajikan kakana ke masjid deh sore iya doang nama moal merendah kaing kunahan gitu kak halo dong halo joran jenega ing ke masjid kuntoy sebab etang menang hidayah sebab can menang hidayah mah hese bu babari keneh ngungahkeun kebojalu kana losbak daripada ngasupkeun salaki teteh ka masjid ngasupkeun kebojalu kana losbak mah asongkeun kurang huluna sintre kanyutna langsung naik kana losbak tapi lamun salaki teteh bawa ka masjid sintre kanyutna malik ka urang garati gitu jadi kuna doakan supaya menang hidayah menang barokah gitu kunahan orang kudu kamar masjid salatna bapak-bapak sebab orang umat Rasul bisi dianggap aneh ku Kangjeng Rasul jauh tina munasabah cak Kangjeng Rasul sitatu asyahunna goribatun fisittati mawadi'a aya 4 perkara anu jauh tina munasabah dianggap aneh ku Kangjeng Rasul dina genep tempat yang pertama al masjidu gharibun bima baina qaumin la yusalluna fi aya masjid di tengah-tengah lembur tapi masyarakat telok daek salat di aing maneh cek Kangjeng Nabi aya ongko masjid ngomongna baheula kieu mun doang masjid di kota mah nya ya di urang caina tinggal mencet jalanna hurung laju cenah hurung bae lampuna ampar nangunan yang meneka masjid bae merenungal waktu ge kercan zaman lampu der bae lampu atuh ya hurung ya jojong bae teh ka masjid deui aneh kalau eta mudah-mudahan ibu-ibu nya laju eta ibu-ibu nu bagus cek Kangjeng Rasul nu kumaha naon ta anu tarangna kaca menterangan irungna kuung-kuung halisna ngeceler pae bibirna gondewa huntuna lisiki bonteng gadona nok sapotong bodina gitar India leumpang sok ngagupayan hayu nu kitu lain nu kitu naon ta anu skin kerna mahal lain anu tadina hayang putih kalah jadi beureum dang bol monyet lain ya awewe nu bagus eta ibu-ibu cek Kangjeng Rasul khairun nisa'i idza nadarta sarratka ketika dipandang oleh suami memberikan kebahagiaan kepada suami lamun dideuleu ku salakina teteh elengeh teh buka salaki tukang kasawah datang sore-sore guru geus nangtung di lawang dapur ka angges pabinihan angges kudu dong gitu lamun ti kebon kumaha ka kebon cang mun ti kantor kudu ditanya ieu masalah ki datang geus kuliwang hayang ditanya baud boy tapi lamun ditanya ku teteh burit-burit ke kasawah deui ku kelong ngedaekeun kunaon ku bunga eta hirup ditanya ku pamajikan masalah mantak horeng eta dina rumah tangga teu kudu gegedeun teu kudu pa aing rajana cek salakina kereng ka pamajikan teu bisa
pamajikan hees ti magrib keneh ngahudang kena salah hudang molor dia ti magrib wanci kuari tecan hudang gera masak gera cek pamajikna tuduh kaing dohor deui teh moal hudang kunaon karena caranya yang salah. Coba lamun ku bapak-bapak di toilan juburna mama subuh mah subuhnya pak mohon engke pamajikan orang kuliat kunaon hudang karena caranya yang enak lalaki tas nyieun pabinihan ngedeng hees heula nungguan dohor ja capek digebrak ku pamajikan hudang karak nyieun pabinihan kitu geus molor nya di pedo pagaweannya dicarekan cek salakina moal yang maka asar oge moal hudang teu deuk aing moal kunaon carana nu salah coba lamun ditepakan mah kurang juburna pak dohor dohor nyadak dohor ge hudang bisi teu percaya jajal bae teh jajal nya eta gitu. Wa in amartaha atau aska awewe nu bagus ibu-ibu lamun diparentah nurut kanu jadi salaki gitu nurut kecuali parentana maksiat karak ulah mana parentah maksiat mamah ekonomi kita menurun finansial kita berkurang coba mamah jadi jabalai ka bagedur sabulan ulah dah eta mah ngaranna parentah maksiat ieu mah parentah taat nya mana mantas balik Jum'ah cek salakina mama tolong bikinin kopi dong ngajrot teteh ka dapur betusan kupu-kupu angseuhkeun ka salaki mangga bapak oh insyaallah ka surga teh di dapur aya cau leuleus coba cenah mah jaketan ku eta ku aci kojaikeun kana minyak bogodoh ngaranna angseuhkeun ka salaki mangga bapak oh insyaallah ka surga teh sakantenan mamah rokona sarenggasna eta parentah mending ngalut ngalut kumaneh mah diuk beuk ieu eta parentah mending ngaluya ngun pamajikanna berhubung hayang ka surga dicokotkeun bae eta rokok jeung gas barang diangseuhkeun gas naragag neuleuk kana peti kotok ditunjukkeun ku indung suku mah teh kotok teh cenah ai teh kotok mah ulah muh mah eta saha nu manggih eta nu panghelan miceun beneran eta ulah gagaba kumaha mun manggihna bareng gaur ti kotok aing ya mencek urang kadang-kadang mah ti kotok kala pepelenengan tah ibu-ibu nu ada ya tah amanatna Kangjeng Rasul ka urang nu leuwih rosa ibu-ibu bapak-bapak as-shalah nu hade ulah ninggalkeun salat eta nu ada ya mantas muludan balik ke SB tuh salat asar atuh geblek nya ulah sampai ninggalkeun salat ibu salatna jeung waktuna kudu nyaho kana ilmuna sebab di abi eta salat teu nyaho kana ilmuna parukna mah eta ngomong di haja-haja teu batal taraweh parukna salat taraweh lalagaan Allahu akbar cek anakna teh mah dede neuk amengnya los parukna mah teu batal mantak kudu guguru ibu-ibu berangkat ka pangaosan insyaallah jari ka pangaosan mah ibu-ibu biasana sok beda dandanana bener bu bener hiji neuk ka pasar dua neuk pangaosan tilu rek ondangan mantak bapak-bapak ulah elehan ku ibu-ibu lamun pamajikan orang datang ti pangajian gegeran tarik ka kamar ku urang aya naon ka nyiar sesa aing ieu di pasar gusur ke kamar naon nyiar sesa jeung urang mah telok dibere iya terpisah diaan balik tina ondangan kenyang ke kamar naon nyiar sesa gitu jagelisna ti pasar ti ondangan ti pangajian sapopoe mah telok geulis gitu satiung nage ku anu kromeng sok nu kulama kudumus ta ibu hadirin sadaya urang teh pikeun nyontoh akhlak Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam berumah tangga dalam mendidik anak arahkeun kurang supaya bisa maca Al-Qur'an supaya anak teh boga harga boga penghargaan ti Allah boga penghargaan ti manusia kumaha carana supaya berharga tentunya anak urang kudu dieusian ku ilmu sangkan hirupna barokah gitu amin ya robbal
alamin. Sebab dedegan jelema mah kabeh ge sarua Bu nya. Celik didinya, mata didinya, irung didinya, suku didinya, tapi kadang-kadang penghargaan berbeda. Tulah nu kiai mah masing ge besekna ge jara rangkung. Tapi nu jelema biasa mah besekna dempes. Kunaon bisa beda? Kunaon manan bisa beda? Karena penghargaan, karena ilmu, karena ilmu na ngomong bajelema bodoh pada masa robetak kiai jeung urang dak pelebah mana sarwana. Hal yastawil ladzina ya'lamuna wa la ya'lamun, apakah sama orang yang bodoh dengan yang tidak yang berilmu? Jawabannya no, entak teh sarua. Entak. Ieu lah ye lamun eueuh eusian ye sabaraha duit? Teu payu wadah lege doang ya. Tapi lamun aya eusian cai 5.000 cangkang nage ka bawah 5.000, karena yang menjadi harga adalah isinya. Ganti ku minyak goreng sabaraha duit? 10.000, cangkangna jadi 10.000. Kenapa cangkangnya mahal? Karena eusina 10. Ganti ku emas saya sabaraha duit? 1 juta kimin. Kunaon jadi mahal hargana cangkangna? Karena eusina ge mahal gitu. Ai dadegan jelema mah sarua bae mantak nu goreng oge horeng aya ilmuan mana nya teu kadul goreng teh. Beneran. Ta'alam fa innal ilma zainu li ahlihi, guguru anjeun kana ilmu, karena ilmu bisa menghiasi siapa saja yang memilikinya. Wajah jelek dimaafkan kalau kehidupannya mapan. Bener teu? Teu kadal gorengna. Mentak ulama baheula yos antusias pesantren jabeungeutna dong kieu. Ceng cek bapak kula engke jaga lamun aceng boga ilmu mah cenah bikang rabul ka imah. Barang kula anggeus pesantren mana ya bikang jauh dah. Bohong bae kolot. Gitu horeng datang sponsor daek ka anu penting tinggal milihan we orang nunggu seleksi diseleksi ku urang barang meunang atuh nu jodoh urang bae lah jeuna mah gitu. Ngan kula mah baheula santri nganyangna telo ka kolo telo ka perawan kula mah kanini nganyangna kula mah mak kumaha ieu abis supaya ulah bosen dideuleuh ku jelema dengekeun ku acengeun ulah ditulis langsung puasaan. Bismillahirrahmanirrahim. Ti hilir batara ginggi, ti girang batara gangga, ti tengah-tengah jaman terang erang, awas aing herang doang, kawas bentang keberangan, mangka ulas mangka asih. Sebutkeun ku aceng ngaranna, lamun nganyang dupak umpakna 3 kali, bledak. Eta harita teh langsung kaluar bikangna ku kaget. Insyaallah lamun barokah ilmu mah entak pamudana malala santren ngararaji insyaallah nya barokah ilmuna insyaallah hirupna barokah amin ya Allah ya rabbal alamin. Bisa ngangkat harkat martabat orang tua, bisa nyalametkeun kedua orang tuana nanti di akhirat amin ya rabbal alamin. Hadirin sadaya rahimakumullah, ieu teh poe Jumat. Poe Jumat. Poe Jumat. Di kami mah asarna sok jam 3:30. Iya kuari tereh jam 4 gitu. Banu ahli ibadah mah ya hayang berjamaah bae teh. Ieu bisa hayangan gara berjamaah bapak-bapak gitu ya. Sebab ganjaran berjamaah mah gede ibu-ibu bu pohara komo nu disiplin kana waktu. Berjamaah disiplin kana waktu eta diistimewakeun ku Allah jaga dina poe kiamat. Idza kana yaumal kiamati, idza kana yaumul kiamati yasyuruhumullahu qauman wujuhuhum kal kawakib. Dina poe kiamat aya kaum nu digiringkeun ku Allah wajahnya bagaikan bintang harurung. Kok banget harurung kunaon? Patayakuluna mangka ngajawet taum kunna ngajawet kaum kunna ida sami'nal adzana kumna ila taharati wal wudu'i. Ketika ngadenge adzan tanda masuk waktu salat, kami mah langsung bebersih, kami mah langsung wudu, tidinya kami salat berjamaah. Kitu bae kami mau sampai ka maot. Tah, menang kasimewa. Nu kadua wa qauman wujuhuhum kal qamar. Aya kaum nu digiringkeun dina poe kiamat wajahnya bagaikan bulan. Ditanya nu kumaha? Kami mah ngalauduna samemeh adan. Adan teu can geus boga wudu tujuan elek salat berjamaah. Wa qauman wujuhuhum kasamsi. Aya deui kaum nu digiringkeun dina poe kiamat wajahnya bagaikan samsun. Nan samsun? Matahari. Jadi kuring ngaranna Samsudin teh. Samsudin eta Samsun matahari din agama. Berarti cek logat mah kuring ngaranna berarti mana ngaranna matahari agama Samsudin ya.
punya istri namanya Nur Laila Cahaya Malam, nu hurung jeung nu herang ngahiji manating anakna budaknya celekan tina ceulina ku geulis. Ari beungeut anakna mah ulah neuleukeun aran bapa, da lebay beungeut bapana moal pati bagus. Nu kumaha anu doang panon poe dina poe kiamat nya eta anu kunna nasma'u nida'a fil masjidi, kami mangadenge adan tetos di jero masjid, nu tukang adan teu can datang kami mah geus aneprok itikaf nungguan waktu salat berjamaah. Eta ini dige bisi aya ahli berjamaah engke katinggalieun ka jilman kitu, mentak ulah moal kebel-kebel. Iya manya hukur syarat baik ngalaksanakeun parentah pun guru, mudah-mudahan nya saeutik loba, mudah-mudahan jangan dijadikan kecewa, ala kadar aya mangpaatna, mudah-mudahan barokah pikeun urang sadayana, urang mendapat syafaat di hari kiamat, mendapat pertolongan dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belum lagi ada amanat, lamun kuring ceramah ulah sok egois, lamun eta cabak bae daun ceuli, lamun daun ceuli geus leutik berarti jamaah geus hayang balik. Oh bener tuh lah hayang balik teh sakitu anu tiasa haturkeun disampaikan, mudah-mudahan aya barokah manfaatna. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.